Kumaya maca kitab asa pohan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan ka sakabeh alam. Wa bihi sareng Gude nastainu nyuwunkeun pitulung abdi sadaya. Sok gentol deui maneh teh. Naon maksudna ye urang keur ngapalkeun? Tong sok-sokan geura maneh teh bisi jadi ajengan orang-orang kayak di Teluk Batur geura. Latihan fisikola bae kuat pancen geus gede rek jadi tentara. Wow. Ari maneh cakeun. Yo ari jadi jelema mah kudu getol. Mumpung keur budak, ari geus kolot mah rarese. Ampun. Baru dah. Buru. Dari panas yo. Aduh, capek. Aduh, lesuh. Orang tadi kesurupan naon? Kesurupan nyuri warung hayang ngopi. Oh, cerang yang memancing yuk. Ayo. Heuy, meni indah pemandangan teh. Jang nempo baru dah kudu lompatan ka jari teh. Saha mang urang teh nempo tata dige sorangan we na ieu. Pura-pura teh nyaman bising dikede kurang. Santai tuh mang, coba kontainer ge mal tanu ieu jelema sagede amangan. Menang tangleun ka urang. Kenang tang ieu mang, cuman wani doang. Woi, aman teh na ieu. Aman teh aman ge kudu aman. Duh, urang asieun euy teh tenang. Duh, gara-gara mana sih orang teh ngiluan ge jadi kailu-ilukeun weh. Kajeuna tuh ka bawa ge pan susah senang kudu bersama. Woi, ayo ngararabur, tenang di dieu mah. Nah, iya baru dak koin pencitan gitu. Di kamana keun lauk aing. Tunggu nang ieu mang. Oh, ieu teh maling lauk lain. Ieu babaturan cia teh nu maraling lauk koin pencitan geura hiji-hiji. Oh, nyaho maling lauk nga aing ngiluan atuh. Ayo Ieu budak maling lauk ka nyahoan. pokokna mah teh hayang nyaho lauk kudu digantian. Geus damai we mang, damai. Poing jampe ya ambil amang-amang eta tunduhan. Cuah. Tang nyaho kudu digantian. Mang nyeuneuh meulah mang lebih tenang. Aduh, lieur. Tunduh. Emang keriraha kitu mah yang ngararusup. Nya orang jadi kebawa-bawa. Nyao, orang ge jadi kebawa sesat kieu. Nyaho atuh leuheung meunang mah laukna. Nyaho atuh empang ngawalaukan ge mang-mang teh sagala ngadat atuh. Tadi musuhna mah. Gagal mancing teh. Menang mah hanteu di udag-udag mah. Saya tuh jelema anu ngarariung di kebon aing, poing sampeurkeun ah. Woi, bisa kan? Woi, ka dieu sia.